Sadayana ke ibu-ibunya kade ku Allah teh dicoba, ku Allah teh dicoba itu ku Allah teh anu kawin dicoba ku Allah, anu can kawin ge dicoba, anu beunghar dicoba, anu sangsara dicoba, anu cager dicoba, anu gering dicoba, pokoknya anu loba duit dicoba, anu teu boga duit oge dicoba. Da dunya mah ieu teh cobaan, hirup maut ieu cobaan ja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siksa wae jelema anu pinter ngolah ieu waktu diangge ibadah ka Allah, eta teh mah bakal untung. Tapi lamun teu mampu ngolahna ieu nya bakal rugi. Tahu masar kadinya dina ieu waktos bagus sejasta sakur dinikmat ka Allah nya kuparantos ayeuna acara hajatan nikahkeun da ayeuna mah bade diawur ku pitutur bisi teu kaawur ku hayam sayur nya ayeuna bade di naon namina teh bade diwalatraan ku katerangan bisi teu walatra ku daging domba begitu nya. Para hadirin rahimakumullah, kumaha nu halal hadir ieu sadayana dalamang ibu sok kira anu can pernah jeung picalikeunana kira caraliknya ngarah raos mupingkeunna anu teu acan anu dinu poek sok dinu cararaah ngarah naon ibu ngarah raos nya. Para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ari nikah teh lamun ningali dina kitab nyaeta naon kitab Fathul Hijab ku para ulama dijelaskeun ilam anal maksuda al-a'dhama minan nikahi itu saur para ulama ya kudu dikanyahokeun ku aranjeun kabeh yen sanyana nikah anu agung nya anal maksuda al-adom sanyana pamaksuda nu agung minan nikahi dina nikah teh at-ta'abudu nomor kahiji mah tujuanana nyaeta ibadah. Jangan seribu tujuanana naon? Ibadah. Jadi lamun nikah tujuan lain ibadah mualila apa? Lamun ibu tos rumah tangga kajian teuing geus boga bumi, kajian teuing geus gaduh sawah, kajian teuing tos gaduh motor jeung sajabina, lamun motivasi tina pernikahan lain ibadah mualila mah betah bakal aya kecewa. Beres gitu. Lamun lalaki kawin ka awewe menikah ka istri tujuanana lain ibadah bakal capek. Da baheula teh nikah teh tujuanana teh pedah geulis. Nah geuning ayeuna mah geus boga budak tilu mah ngagorengan. Terus ibu? Terus teh